receh ketemu Prabu Kanakamurga Raja Nagara Jamud Wima Iwari rek nemongkeun sihungna ka nagara Amarta walah leus Ari baheula biasa sok dionang teh dionang pangheulana hari ayeuna di tapi hari ayeuna nepi ka beresna hajat samlat hari-harikeun diare-arekeun daya pengakuan bisa oh pangakuan awas ya tingali hancur bae Amarta sedangkan latih batang tamah kula kagomplok sariwat mah digayu ting hello everybody hello ngenalkeun nami abdi saha Luna Maya apa paingan gelis Luna gelisnya cantik sekali dong ya. Rambut Luna bagus ya bagus gomplok iya ya, apaan ieu mah sering diterima adeun ai dulu tah upami nu ieu diletak juri paingan botak atuh okay everybody I want to dance traditional from Sundanese Jaipongan okay please okay please Pangerak anu pareurang namina sukanana Aria Pak Haji Sidi jaga teh semua pangabakti Gusti diterima calokan dulu oke bos sakit gerak my brother everybody come here let's go come on kesini kemari kesini tadi aja kalau ngertiin berenang Apal. anak saya Inggris ada lemak kartian ku babaturan gaduh Laksaga yang akan semua pangabakti Gusti diterima lan diterima maksudnya diterima nggak sekali diuk diterima maksudnya Noel diterima belegu sekali diuk bulan diterima hari batur nanya teh jawab sakit tuh Mas aing nggak jawab cek gunungan teh diterima terima nih mas cek gunungan teh diterima cek gunungan teh diterima kalau kau ungut-ungutan naon cina diterima bro
Atuh ada cara pakai itu atuh. Ulah dilayanan teuing. Tuh, cile di harapan aing mesti heula. Atuh dah Di hampura. tukang niupna. Di tukang niupna. Tukang. Perlu diajar disiplin ya. Naon? Umat ulah Di diberi tukang niupna. umat ulah diberi ditanya. Naon? Di tukang niupna. Di tu astagfirullahaladzim. Hei, Aduh, saya teh ka aing teh naon Noel ari ngomong henteu. kalau segitu mah berdagang. Itu tuh ngomong cenah aing. Di tukang diukna belego. Munga. Aing merek di tukang diukna. Pecah aing. Pantis tadi kayak gitu jadi kurang. Oh, daing teh pamidangan. Mending nyampai. Cele nyampai. Emang nasi teh papatong cele dina. Ih, Begitu disiplin. awas lain ka kolos. Yang dorakan. Bina-bina teuing cete. Ai. Belegu. Kabina-bina teuing cete. Ai. Tapi ka kitu-kitu geus aji. Dawa sebelah cangkeng. Alah, jojo sih teh. Jalan bete nengel. Ih. Aduh. Naon? Mending hampang leungeun. Naon sadele. Naon, kurang ajar si awak si santet si aing. Kabina-bina teh, gini aya Gusti. Sudah teh kapiting. Coba. Denungan disangka kapiting. Denungan disangka kapiting. Hai. Hubungan. Hai. Hubungan di Hai. Denungan disangka kapiting. Hai. kayak arewe tuh. Ih. Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting. Kututut. Aji tutut teh. Mereka ganengkeun sarea. Awas tu kasurupan ni salepang teh. Lu kau suka kasupan juri gue. Buka tu topina belegu. Buka. Jadi gitu saya teh budak Bandung dah teu deuleu. Menurang membukakeun. Buka. Disebut bersih mah Bila muka. Tuh, ini bukakeun mengaku berau. Segala. Woi. Wah. Wajib potong hidung baik. Dino poe sama tadi. Memberi hormat ke Siti Hawa. Beri hormat taruh dibakar dulu. Dah sadele. Dah. Aduh, dah. Si Joring meninggal jelek dulu aing. Bogo dah ke peresmian. Merukan gunting pita. Dah sadele. Hah? Macam mana pula nak kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sila awak. Kurang Sumatera. Ye mana mengomong begitu bebeledangan. Mending mengengapkan. Udah mana-mana. Kau tidak mengerti awak dari Medan. Dari Medan. Oh di Medan. Betul. Lahir Majalengka. Gaslilah ya di sana.
Geus lila di Sunda. Apa itu lila? Nama apa lu? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Ada orang mati. Taman nila aji ke di situ. Lila. Oh, jangan paleun bahasa Sunda merenya. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi abi ada di Sunda, Pak. Curik ke siapa? Hanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Saya tahu, Pak. Ngaran mana? Nama apa? Ucok Humarurung. Si Ucok mana? Ucok Humarurung. Di dia jeung saha sama adi apa? Ada apa? Saha butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas diri seluruhnya. Keluarga tampak banyak kita. Hari bapak mana? Bapak apa? Sigarantang. Sigarantang. Hari Inung siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Jigana uyutna hawu jelema. Bisa bahasa Sunda, sakedik. Oh, sakadik lumayan. Sakedik. Ya itu sakedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, si abang ini dari Batak, tapi si abang karena kesenian Sunda, si abang itu resep jeung dede. Resep jeung dede gitu kemudian Resep jeung dede. Resep. Resep. Nah itu resep. Resep aja gini resep. resep dokter. Jeung dede. Jeung dede naon tah? Dede dodo. Nah itu dede. Resep jeung dede. Namanya bisa lagu Sunda. Bisa lagu naon. Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Mana bisa lagu Bubui Bulan. Di orok berem si akan bisa lagu orok berem bisa lagu Bubui Bulan. Oh, tina radio. Di orok bisa, ya bisa. Bisa. Bisa kata lagu Bubui Bulan. Oke, Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh masih. Kok bisa? Ongko becus ya teh. Dah itu maker orok. Dengan cebrok mah poho deui. Kan orok orang bisa gitu nah. Di Oke nih. Sampai bere jembatan. Boboy bulan dari ke. Boboy bulan sangrai bentang. Eta panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan itu nyeret kena hati. Oh, jarap Pak Jigli nyeret. Jarap dulu. Bisa. Oke, Bubui Bulan. Oke. Cing. Barang mikin aku mak. Bobo, sudah. Tadi di mejaan. Bubui Bulan. Halus, rasa kurang banget. Bubui Bulan di sangra si bentang lah bah. Panon boleh dicingin panon sia. Masih sering lagu Bubui Bulan goblok cuma. Rosak lagu cuma. Udah ke jelema atuh ai jelema teh apaan tungku tempat kaluputan tengah tempat kelepatan semenit ganti saja merubah jam diisuk lagi antara kapake sore eta gimana jelema gitu bener Narobah. Nah ngomong narobah. Jadi cik ngomong deui. Macam mana pula lah kau. Oh salah denge. Salah denge. Denge kena lah batul ngomong gitu. Naon. Ni eta bisa ngomong gitu saja. Nah naon betul. Cenah sia teh urang Batak. Ayo nyoy. Da lain ti Batak aing mah di mana? Di Cilimus. Di denge teuing kitu mah denge. Mun dirahangan tiga. Hatur sewu nuhun laksa ketika pingahan. Wah, Kadulur-dulur anu parantos donuk. Baraya anu parantos datang pamilik.
anu parantos sumping nyaosan kana pangulamna kaula dina dinten ayeuna. Duh, Bagea dulur-dulur. Sabab ieu geus nyangkut kana harga diri bangsa urang bangsa. Genawa nyata ti nagara Jamu Manglit. wah, eta Urang amarta geus ngapenteng gara-gara urang. Biasana panggulan amarta dina hajat samrak. Amarta panggeulana ngonang ka urang tapi ayeuna nepi ka beresna hajat onangan. bejacan. Eta aya SMS da aya. Eueuh, Suka di Facebook. Juga dina Facebook. eueuh. Urang hina kamun kitu mah. Wah, Urang teh mongkeun saha negara urang teh. wawanen teh. Urang tingalikeun yang di Sakatar Madya Desa. Raja-raja kudu tunduk taluk bae ka negara urang nyata anu dipimpin ku Prabu kana Kemurga. Wah, iya. Hah? Saya mangga tengeuna asa disogano Benar. ngahina harga diri bangsa kaula bangsa negara urang geus tidak lecek ku negara amarta mata ayeuna bebeakan aing pikeun nemongkeun yen di Satatar Madya Desa teh aya negara Jamu Manglit anu panggagah-gagahna. Beres. Ayo siapkeun sigep tamsip pada kirimitan rasa panah lembut. Bikin gak gempur amarta. Saya mana hidup Jamu Manglit. Hidup. Ulah sungkan bibilasan. Saya mangga topati jiwa raga nyawa dari palar kemerdekaan yang harga diri bangsa. Saya mangga ini saya mangga. Mun urang mah ini atuh dunungan bade. Udah kena sila. Dunungan bade angkat temun ini paling. Naon? Mun urang mah nying tak. Diteke mah. Mari dibere jajankeun. Tapi ayo ini. Duh.